sampurasun dina peuting ieu kuring sejak ngahningkeun pikir nyimpekeun dinu tempat rame nya kieu. Inget dina perjalanan karuhun urang, inget dina ugana karuhun urang anu erek kadayeuh geura jika dayeuh tapi dayeuh geus kosong nu aya ngan saukur tunggul jeung manuk gagak keur ngagelak. Eta ngandungkeun harti urang rek ngawangun hiji tatanan kahirupan anu hayang rejeung babarengan tapi nu aya ngan saukar tunggul jeung manuk gagak anu keur ngelak. Tegalan geus kosong, geus eueuh anu ngaropea. Tah tidinya urang kudu inget yen karuhun urang mere pepeling ka urang boga rencana, urang boga kahayang, tapi anu hese dina urang prak-prakan ngajalankeunana lain ku hayang teuing karuhun urang ieu diri urang teh